Wali Allah nu mantap kurang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali aduh abdi teh menta dimajukeun usaha emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ieu asana bangkrut amat lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu dua perkara abdi menta wali hiji pajukeun abdi mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti pan siapa kos kitu mentana eta teh salah ulah kitu atuh geus bae mamenta Gusti abdi mamenta teh ka Gusti ieu zarah ka wali wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah cepretan abdi atuh Gusti kana ngeunana ibadah sakumaha ngeunana ieu nu dizarahan ku abdi jana mah geus bisa tawakal nya mah bisa sabar nya mah bisa qanaah nya mah geus deukeut jeung Gusti abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu jadi supaya urang teh bisa nuturkeun nyana mazarah lah mau pemimpin zarahna ge kubloon deui pemimpin ayo kayak dipangmentakeun ka ditu kayak ditawasulkeun ku kula geus pokona hayang naon ge tulis bae geus didinya tulis kula nu ngalaporkeun geus eta tolong pimpin jarana lain ayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zarah nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana eta kos kitu haram ku zarah kos kitu mang ulah haram naon kitu zarah ka para wali basa kumaha eta teh tadi supaya kacepretan kabeleteran masyaallah ieu urang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga kayakinan etalah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Urang gulak-gilek koncina mana koncina dedeleuan mata teh geus kudu ulah resep kana dunia sakitu bae lamun mata masih kene resep kana dunia gulak-gilek bae kajen kumaha kajen talar Quran talar hadis kajen teh jana geus bahsul masail tapi mata resep kene kana dunia gulak-gilek bae kamari muktamar NU aya 3 panitia panitiana 3 di Jombang hiji panitia muktamar asli 2 panitia gadungan 3 panitia akan kedatangan presiden 3 ente mah teu memperhatikan muktamar we aing mah dunia ibadah ge nyaho ji saya kiai nyaho na menang ti mana tuh ulah mimilu ka aing saya masih aing main 3 panitian 3 hiji muktamar asli panitia muktamar asli nomor kedua panitia gadungan nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1 3 panitiana nu panitia asli ele ku panitia gadungan lantaran panitia gadungan mamawa tas segede disatukannin nyana aya tas kabeh punyana didatangan siap ente anu dibere 50 juta anu dibere 30 juta saurang kiai kan jarago ngajina anu geus di otakna teh aya bahsul masailan Quran aya di otak hadis aya di otak tetapi hasilna 70% kiai narima karena pamereta duit ukula dibejakeun sote geus hancur-hancuran ku ye emang kumaha gitu kadenge kurang anu nyawan aing jeung siapa nyawan aing coba buktikan kiai numerean duitna ngobrol jeung aing dek lompat ka mana sia dek lompat ka mana ayo ngaku sia disoekeun sungut sia ku aing ieu maksudna naon rusak jasa Quran aya di nyana hadis aya di nyana yuk
basul masail jarago nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun emang naon duit main ieu nu mantak adil sirat deui nu anu terpilih duit nu main baheula mah tas basul masail mantas mutamar NU di jero dada di jero otak aya basul masail mawa ilmu kuari balik mutamar nu ditubakang teu nyaho anu di luar. Ieu naon dimaksudna ieu? Inget ka Abah deui bae, kula maca karu tadi. Aing mah teu kabita, bisa ngaji, jago ngaji henteu. Nu kabita ge ikhlas, tah kadadehekeun we tadi ceuli. Mun sia bisa ikhlas, geus. Jadi jelema mun sia can bisa ikhlas, can jadi jelema. Mantak datang ka kuari kula teu berusaha supaya ikhlas, abah jelema marere duit ka kula. Sial jasa orang hese tak ikhlas. Aduh, masya Allah kan. Nomor kahiji, nomor kedua eta abah mah ulah sok ngadahar duit di pamarentah. Tarima mah tarima bae cekel ku sia. Aju ka mana ke? Ulah bawa omong. Aduh. Adi pending geus kieu bae aya keneh eueuh. Kula ngabejakeun sote lain naon supaya ulah jadi rahasia agama abe maju urang jeung pamarentah ulah bendu jaloba kepentingan anu urang teh diuruskeun ku pamarentah nu ulah sote lain babarengan jeung pamarentahna ja birokrasi memoal kaluati pamarentah partai kaya di pamarentah hayu dukung pamerena ulah dicokot cak kitu ulah kieu ulah wah ekstrim jasa ka pamarentah ulah negara urang kan negara politik kan aya di pemerintah anu ngajalankeun roda politik kan pemerintah jangan salah mah lain pemerintahna lain politikna kiai nu narima duit di pemerintah eta nu salah nama lalu bawa ngomong pun tenang lah. Tuh besi pajar ekstrim kapan atuh Numanda kula mah jeung lurah wararau, jeung camat wararau, jeung bupati lain bupati Tangerang bae, gubernur loba jasa nu wau, bahkan jelema nu di luhur ge nu dipunclot. Atuh wow, bahkan aya nu pernah mere duit teu ditarima loba saksina henteu ulah. Kan nyana maksa, manya maksa bae kudu bae, terima kukula. Terima kukula bener nganyana jangka masjid moal mali ka masjid ke moal masjid dia moal ulah duit pemerintahan di masjid dia kecuali pribadi lamun narima geus sabaraha miliar masjid ulah ieu mah endek ngaji beta endek ngaji mere tatarina endek 100.000 gede teuing asupeun deui cokot 50 gede teuing akhirna mah 500 mau nyata geus teu kadele. Tapi jadi baik. Nah, masyarakat di dia tadi dipaksa nyen masjid. Ulah, bisa nu ngomong tengenain, ulah didengikeun. Geus nyana pelit, ulah dipenta. Geus di imam masjid Allah, tapi ternyata di Cilongok mah masya Allah. Kukula karasa lain bae lalaki awewe ge awewe mun dipersilakeun ti tangga bangun darahek nya nama di dieu. Sebab di omebe ku panitia. Aduh, ya orang nyaritakeun niat cing hade. Jadi jelema anu geus bisa niatna mantep, hartina mantep boga kayakinan. Yakin teh aya nu datang ka ilmu yakin. Ilmu yakin mah sakadar dina cangkang aya nu datang kana ainul yakin aya nu datang kana hakul yakin ta eta urang teh dina niat ge dina niat lamun can datang ka ainul yakin cara urang kieu teu husu salat teh husu salat sholli fardhal maghribi salasa rakaat Allahu akbar biasa Allahu akbar mulai sabatu aing sendal aing anu maling moal
Ih masjid ieu mah biasana rada rawan ya. Aduh, ku aing teh dititipkeun ka tempat sapaditipan kan. Kaduhung jasa ya aing aduh. Masa si salat kos kitu? Tah eta kan salat hampir rata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Aya boga duit bangsa 3 juta deui kabeli motor tah. Dengan 3 juta hese jasa ieu dengan 3 juta aduh benta ka bapak teu dibere ku bapak. Aya 3 juta ieu keur salat ieu motor nu aya di jero hate lain Allah. Nu aya teh sapatu, nu aya teh sendal, nu aya teh kendaraan, nu aya teh jabatan. Kunaon eta? Niatna kakarak cangkang doang. Ngaranna ilmu yakin. Kakarak datang ka ilmu mah kos gitu, udaran. Tapi lamun geus datang ka ainul hakul yakin, ainul yakin be mulai husu aya husu ngeunaheun salat Allahu akbar. Keagungan Allah bakal katempo, keagungan Allah bakal kadeuleuh, keagungan Allah karasa, bahkan gerak diri nage lain perasaan nangnyana na ngagerakeun Gusti Allah kakarak dirinya aya husu ngeunaheun biasa dina benak di otak aya Allahan, di dada aya Allah, terus kabeh aya Allahan. Geus kajen kumaha ge geus ngeunaheun bage ngeunaheun salat teh aya reungit geus teu karasa, reungit moal karasa sebab Allah Maha Agung. Sapira reungit geus teu karasa, wang reungit di dia teh geus teu karasa biasa bae. Urang mah pun salat teh pabelit jeung reungit. Allah Wari maghdubi alaihim waladdallin. Cek urang teh reungit sia jasa ngaganggu ka aing sia. Aing pindah bae kitu salat. Reungit. Ya Allah, ku hese-hese teh. Tah moal bisa lamun urang teu ngarahan, kudu diarah. Terus lalaunan ngan mual bisa datang kadinya sebab naon perpindahan nu diurus teh apa dek awak doang atuh urusan awak mah eta kitabna Riyad Takrifatul Mu'in eta jang urusan awak naik urang dek ngurusan anak dek ngurusan kolbu atau kudu pindah kitabna Kifayatul Azkiya Minhajul Abidin sakadar dibaca mah geus lain eta praktek. Berarti kudu boga guru praktek. Sakola ge mimiti ilmu kedokteran di meja. Kemudian praktek manehanana beusi salah nyuntik. Beusi salah nyuntik engke pelebah mana urat nu kudu diasupanana teh pelebah mana ieu praktek ge. Nu montok aya nu tas disuntik aju bodas kieu. Bengkak sabaraha kieu. Udah jadi ke dokter tanggung jawab, buat asa gede kita dokter salah nyuntik, mentok kuari tilok nyara runtik dokter masih salah, tilok kuari mah main suntik obat bayangnya semua kata, tebarari saya nyuntik kuari mah, bala mah suntikan anak jago jasa, namun orang dari Gusti Hasan bari peremnya nama nyuntik nage, nongeng, trek beres, Gusti Hasan kok gitu. Enak nih penyakitnya iya cenah celi kalau luar cule siapa dibawa ka dieu Gusti Hasan ku urang mah izin nyana ngomong gandengnya sok ada ge ku kabehan cule dibawa ka dieu cakira ka dieu dibersihan tapi emang geus kos gayana Gusti Hasan eta masyaallah beres eta ieu naon deui ieu tuh pan boroknya iya borok bila tunggang siapa borokna ge pugu urang izin mau borok ka dieu nyana ngomong embat jasa Pak tadi aku yang diroskam sih aduh itu Gusti Hasan beres nongeng suntik tret beres jangan nyuntiknya kayak asal nongeng di urang aja bae ditotol trot tret beres bangun babarieun teh dokter kuari hese kan nyuntik hese ya Allah kari ya orang geus boga ainul yakin mangeunah berarti kan ngurusan hate. Berarti aya parantina kiai nujang ngurusan hate. Geus lamun jelema datang ka ngurusan awak bakalna kos kitu tingkahna, ngomongna. Geus ngomongna ge ngomong awak bae.
ngomong lagi ngomong awak baik nyana mah lamun ngariung nu diomong-omong no kepentingan awak baik eta jauh bagus lah lamun diberkatkeun jang awak kan jauh mah jang awak eta jeung boluna sakalian jang awak pantakan nah wajib kuatin wae atau mah garong ngaranna eta jang aja ngariung jang kepentingan awak si ade panitia si ade nya ulah indit si ade panitia besi poho inges negoran panitia bayinya nama tepan masalah lain amplop mah tebutuh jerona jakina eta kan jang awak ngomongna ge eta jelema datang ke awak bae nu diomong kepentingan awak bae jang dahar jang nginum jang kendaraan jang dapur dan lain sebagainya berarti eta kiai zohir geus lamun engke aya kiai geus teu perlu nu kos kitu nama anu dipentingkeun teh kolbu berarti kiai kolbu kan ketika kiai zohir ngomong-ngomong kolbu nyaer teh asana teu napak sebab naon eueuh di jero hatena ge emang kepentingan zohir tapi lamun jelema geus datang ka kepentingan kolbu nu dicaritakeun kolbu nyana ngurusan kolbu urang tersentuh bakalna sebab nyana teh anu di kolbu nyana dikaluarkeun ku nyana ngeunaheun ka urang nikmat komo lamun jelema geus datang ka marifat di jero hate teh di jero jelema anu marifat loba caian cai eta teh loba bangawanan jalan cai kali sing kolocor di jero marifat mah cai marifat anu lir teu beda jeung cai nu aya di jero kolbu dikaluarkeunna melalui lisan ketika jelema marifat nyarita jelema teh milu mandi cai keur dikaluarkeun tiis mandi haju rapi sakali mandi 2 kali 3 kali rapi engke di lembur masing-masing nanya sia rapi amat sih mandi di mana lamun cara mandi betul di ditu aing mandi di curugan itu caina herang ngeunah tiis caina ge herang ya aing sering mandi ka tumun cara cai teh mah engke ge bawaan hayu herang jaheuh herang ye cai ngeunah marandi luis nah di benak ahli marifat aya cai nur ilahi ketika dikaluarkeun jelema mararandi tarariis ngeunaheun keur ngajina ge datang ka hes kunti istiis dan nundutan kasebahan uduk masalah teman sing kolocor cai masya Allah tapi lamun kiai zohir cai mah cai ngan butek kiru biasa saya minta sama ini di mana di itu bangunnya kajian rodek sia kadeuna mana kadeuna awas ya rebok amat teh teu herang tas mandi tapi teu herang ya ngajakan urang mandi teu hayang aing sia ge kos kitu bung entek ditaringgalkeun ku jelema Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi jelema eueuh nu daek intifa ngalap manfaat embung mandi nyana di dinya ku sebab naon sebab nyanana ngabutekeun hate eta bae sok bae pikir ku urang sok renungkeun bahasa-bahasa wali-wali Allah ketika geus herang jelema maneangan cai nu herang atuh sia ditu magang ngaji heueuh tadina aya 200 jadi titahan kuari aya tinggal 3 jeung tihang aya tihang aya sabaraha tihang aya 2 berarti ngaji saurang atuh tiluan jeung tihang berarti nu ngaji saurang ulah disalahkeun mulai salahkan masyarakat, mulai salahkan jamaah diri soranganana kurang introspeksi ulah ngomong kiai na kunaonnya jelema teu daek ngararaji aing kadinya kabur garoblok kurang dinya mah ih cak kurang dinya siana goblok tungtun apa goblok ban lain ngaji hate nah iyalah si hade biniyati kufrin terjadilah pegat Islam yakni keluar ti agama Islam kusebab niat kufur masya Allah na'udzubillah min
zalik. Ya Allah bajar gerget teu naon gerget. Masing-masing eta urusannya jeung Allah. Gitu teh. Masyaallah. Ya keur carita kuari minuman merajalela luar biasa. 2 maisir judi. Orang teu nyaho lah perjudian kelas kakap di luhur teu nyaho ieu mah dihandap bae main bola bae Ki Haji jeung Ki Haji tarohan tolol main bola di TV tarohan deres sama nureuneuh pake tarohan ayo cek sia lalaki teh awal we tapi ulah nanya ka bidan nu USG ayo tarohan kos kitu bae tarohan masyaallah jadi judi teh geus datang ka handap jasa ya Allah ya Rabbi mana deui wal ansob arja-arja jeung patung-patung mana deui wal azlam duh masyaallah ngundi-ngundi nasib melalui panah khususna umumna jeung naon bae supaya nasib bagus diundi eta nu kos kitu supaya hayang ti heula kaluarna arisan teh coba kumaha koclok ngundi teh ngaranna atuh haram azlam teh geus kitu kumaha ge haram supaya yang ti heula abeh nasib bagus ka Mekah taun ieu lantaran ieu teh kitu naon aya 20-an ieu teh arisan haji undi we atuh undi sok deuk kumaha dikoclok apakah hendak make panah atuh azlam teh haram masih ya Allah ya Rabbi azal ngundi azal supaya nasi bagus aja diundi kumaha bae cara ngundi nama atuh haram coba diutang-hitung ya coba diutang-hitung supaya usaha ieu bagus ayo coba ari baheula mah sangaran anu tulis ye so aju diasupkeun kana panah aju panahna ditarik geus ditarik dilempeng mun kena kanu dimaksud bagus berarti eta teh kos kitu azlam ngaranna azlam teh lah kos kitu mah hese cenah kiai ieu bae tulis di dieuna teh kaju diputerkeun rolet teh ngaranna tuh eta kos kitu azlam kan aduh masya Allah eta atuh sarua bae dikoclok teu beunang ulah masya Allah teh eta teh rijsum min amalis syaiton bahasa nagari jisun kokotor najis min amalis syaiton mantak fajtanibu jauhan ku anjeun eta teh min amalis minum min amalis syaiton judi min amalis syaiton patung min amalis syaiton ngundi nasib azlam ngaranna min amalis syaiton kamari tah kuari mah deuk nyaritakeun karakter setan tipe setan tipikal setan jadi setan teh boga karakter jelema ge kan boga karakter masing-masing aya nu karakterna teh ieu teh hayangna teh ngwiridan bae aya nu karakterna teh hayang salat bae karakter baragus sama dah aya karakter teh nya nama berpikir bae jujur bae karakter bagus aya karakter teh dek nipu bae tileutik nek nipu bae nya nama teh karakter teh kos kitu teh tipikal aya karakter nate nyana teh manya mangiceupanna ka awewe banginan jasa teu kudu make pulat pelet nya mangis eta karakter teh kos kitu ngaranna eta karakter nah jeung deui aya anu karakterna teh hayangna teh judik bae tileutik bae koplok menangan bae eta karakter teh karakter hoki teh itu berkarakter aya karakter teh politik tileletik teh
aya karakter teh berekonomi, aya karakter teh berbudaya. Tileletikna teh eta di deuleu karakterna. Budak ge budak. Ti SD kene geus kadeuleu karakterna teh. Lamun ku urang ditanya 2 kali 2 sabaraha? 4. Bener ieu embe buntutna aya sabaraha? 3. Karakterna lain teh bodoh ieu budaknya. Embe 3 buntutna. Oh iya angel ka ngitung ieu kos kieu mah ieu. Budak teh eta tileuletik kurang ditanya terus aya nu nyanyi bae ugal igel. Oh berarti karakterna ieu kana budaya ieu budak teh. Aya anu kitu kuna nu ulis bae dan lain sebagainya geus karakter eta karakter lain. Eta kos kitu tah aya tileuletik teh kanyahoan tipikal teh kanyahoan. Nu mantak potensi-potensi nu aya di budak teh ya tah eta nu kudu dipupuk mah. Potensi nu aya di budak pupuk. Mun ieu budak teh ieu politikna rada bagus kajawan ku bisa politik aja duit bapana laleungitan bae. Lain politik mah atuh maling. Heuh bisaan malingna. Kajawan tileuletik da Masya Allah tah eta tileuletik da geus kajawan. Mantak lingkungan teh ngadidik dirina bakalna. Lamun bapana ahli politik, indungna teh politikus sarua bae, lahirlah budak kadeuleu kurang ringkak-ringkakna teh. Macaan kelas-kelas internasional, macaan sejarah dan lain sebagainya. Ieu budak watekna kajen kuku mage kana berpolitik. Didik ku urang supaya jadi bener-bener ahli politik yang nangtungkeun jeung nanjeurkeun nagara. Lantaran negara dipimpin ku politikus bobrok sugandai anak urang ye rada bagus ye politikus jadi politikna teh tenden di lingkungan anu berpolitik sakolahkeun mengarah kadinya jang naon ye pengganti Bung Karno kitu atuh. Nah tileuletikna ye budak teh macaan Al-Qur'an we hadis we tanyana teh bangsa rurukunan bae gitu dan syarat oh ieu berarti budak ka agama ieu ke agama. Ceng tanya iya mun geus sakola deuk ka mana ieu mondok ulah mah lah sakola we henteu ulah mah deuk mondok bae emang konan gitu loba berkat teu beres ieu bae di mondokna yang berkat doang ieu budak ge teu beres ieu mah kos kieu bae eta lempengkeun ku urang lempengkeun sia cai di mondok mah teu ulah resep kacau Ambonna kudu kumaha tuh lempengkeun didik di pondok pesantren sok jadi ulah naon kitu ngaranna ngahalangan arus tentang arus ulah. Lantaran eta teh ku Gusti Allah geus dibere karakter tah eta manusia teh kos kitu karakterna. Anak urang anu ditanya teh si awewe atuh teu kudu ditanya di deuleu bae anu resepna teh ka santri mun awewe teh anu resepna teh ieu teh kanu bangsa pungplapeng bae aya anu resepna teh ka pejabat eta anak teh tah di deuleu ku urang tah eta teh ulah ditentang arusna sanajan dikawinkeun ka pejabat pilihlah pejabat anu jujur gitu mun di Indonesia ka mesro ka ditu kan misro sugana we amis di jero mah teh eta teh karakter teu bisa ditentang harusna sebab jana teh bakalna kitu lemah lamun ditentang teh lemah mun anak urang karakterna bangunna kori ya budak lantaran di kamar cai ge ieu budak narik bae di kamar iya budak narik bae aku tuh mending ngebeten-beten berarti budak kori ya jadi hukum ge tah kurang ya apa ayo asal nu bener bae supaya kadituna deuk sanu neruskeun atuh tajwid qiraat teh. Nah tapi jangan lain boga pikiran supaya jadi juara internasional lain jang ngoboran minimal sakampungnyana sakabupaten atau non gitu ngarasa desa sakecamatan supaya rarapih ye makharijul hurufna tajwidna. Jadi nulurus tak eta karakter ngaranna ya tipe-tipe. Nah kuari mah deuk nyaritakeun karakter syaiton. Setan teh boga karakter tah ieu karakterna ieu innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Innama ta'alian pasti berarti yuridu mengharapkan syaitan
munculkeun setan nimbulkeun setan ayu kia ngabuktikan bainakum diantara arajen kabeh al adawata kana mumusuhan wal baghdha jeung bebenduan kebencian karakter setan mahorenganan imimiti dijieun datang ka kuarinya nama dek nimbulkeun jeung ngamunculkeun adawah jeung baghdha. Masya Allah, setan mah kos kitu bae eta mah dek ngadu-ngadukeun bae kiai jeung kiai supaya ngadu, ustad jeung ustad supaya ngadu jeung supaya bendu, lurah jeung lurah, pejabat jeung pejabat, pemerintah jeung pemerintah. Geus beres ngararadu kepala jeung kepala, kuari mah supaya ngadu antara pejabat jeung rakyat ngadu di dinya. Ya Allah, setan mah kos kitu bae. Moal aya benerna setan mah. Pokona mah karakter setan teh timimiti dijieun datang ka kuari, datang ka kiamat nya nama ayu ki bainakumul adawata wal baghdha. Waalaikumsalam. Kiai ieu ndek lebaran poe naon? Poe Salasa. Di mana dasar ngitung aing mah boga keyakinan. Ajo ngajakan ka teu ngajak aing mah ngabejakeun doang milu hayu teu kajeung. Aing mah aing bae lantaran ngaji. Geus percaya ka ilmu na ngadekeman teh tanah ngaji ngilu los, teu percaya los tuh masalah lain cenah kiai anu mah pareu atuh ka aja pan cenah kiai mah bisa kos kiai memang kiai itu mah sok ngomongkeun kiai we jurig dah nu datang teh jurig setan eta teh nyana teh keur kaasupan setan sebabnya nu ngadu-ngadu adawat wal baghdha gitu teh. Masya Allah nempel ka jelema aya setan mah teu ngabungkeuleuh atuh mun ngabungkeuleuh mah teu kurang teu nyaho sia geus belajar di Bogor naon ngurusan tales mun kadeuleuh setan atuh loba nu gelut teu kadeuleuh nempel tek kos kitu tah jadi diadu-adukeun adawat wal baghdha. Masya Allah eta karakter setan kos kitu tak nempel di partai Golkar, nempel di PDI, ngadu Golkar jeung PDI, kotrek, ribut adawah wal baghdha, partai Golkar jeung PDI ribut adawah wal baghdha. Tentu boro-boro eta urusan partai, urusan pasantren bae ge ribut. Kiai jeung kiai ribut. Ya Allah. Manteke macam-macam ke lebaran kamari mah. Kiai poe naon lebaran? Salasa. Geus kula ge deuk nuturkeun kiai mangga. Aya jelema nu teu wau. Teu wau tapi ngaji ka dieu. Kiai lebaran poe naon? Salasa. Gas, urang Salasa. Pokona urang ngajina ge di kiai, kukumaha ge kiai, pokona mah tuturkeun. Geus aja nama Salasa we geus pokona mah. Urang lembur dek Salasa dek rebab pokoknya mah Salasa we. Geus tuturkeun kiai. Beres. Aya nu kieu. Ai kiai Cilongok poe naon? Sa lebaran Salasa. Urang ngerebok. Pan kunaon gitu? Pokona rebok. Lamun kiai si Cilongok rebok, Salasa urang mah. Kitu we pokona mah. Pokona aing malakur bae jeung kiai Cilongok geus pokona mah. Mun nyana rebok aing Salasa, mun nyana Salasa aing rebok. Jurig da kos gitu. Sanajan udang-udangna gede jurig da nu kos gitu. Beneran aing mah lain lalaga. Jasa Salasa jeung rebok mah pada boga patokan. Ulah silih salahkeun ulah. Sebab teh mah boga keyakinan jeung boga ilmu masing-masing. Tah nu kos kitu nu salah mah tah. Ai kiai Cilongok poe naon? Poe Salasa. Rebok aing mah. Bedakeun ka masyarakat rebok. Lamun kiai Cilongok rebok Salasa. Urget jasa cenah aing mah ka kiai Cilongok. Eta kajenting udeng-udengna gede jurig dan gitu. Engke mah mun kapangi jeung kiai kos gitu. Kiai jurig. Ji rebo jeung Salasa mah boga-boga patokan ulah silih omongkeun, kula ngomongkeun henteu. Ji atuh kula mah geus hisab ngaji baheulana. Sok beusi endeuk nyaritakeun nanyakeun hisab atuh datang. Ulah ngocomang di tukang bae tampil bisa ku aing.
atuh sieun dek rebo atuh los ka ditu rebo ru'yat nu bener ru'yat nah apa kudu kos kitu teh ru'yat nu aslina dina fikih tinggal di araraji bae tinggal di araraji apakah isbat teh kudu kos kitu teh aji atuh kitabna isbat teh kudu kos kitu bejakeun ka pamarentah kitu apa lain lamun aya anu ru'yat teh lah di luar kalangannya nah kemudian henteu ditarima apakah kudu kumaha teh tanyakeun coba ka kiai ru'yat teh kudu kitu apa henteu pemerintah teh mun aya nu ru'yat misalna aya nu neuleuh di dieu bebejak ka pemerintah teu ditarima neuleuh jasa aing mah limaan neuleuhna ge haji teu ditarima henteu kumaha apakah kudu terus bae sidang sakumaha DPR kudu kitu apa henteu tinggal dibaca bae tah bae jak ulama jelema dhaif ilmuna tinggal coba disurahkeun dina kitab fikihna kudu kitu apa henteu coba ayo lamun memang kudu kitu nyieun deui kitabna tek ceuli aing mun kudu kos kitu lain kudu kitu ja lain kudu kos kitu dipancen kiai marah amat emang aing mah sakapeung waktu marah puguh boro-boro ka sia aing mah ka anak aing dijiwir-jiwir bae ka anak mah teh eta kos kitu tah caritana geus nu salah nu bener aing doang nu bener mah cenah teh mah ego sekali-sekali lah ego lah ayo lamun urang nyaritakeun omongan baheula ieu nyaritakeun aki-aki baheula guru urang nu baheula ieu ahli hisab teh ngomong kieu ye kolot urang guru urang coba ge tanyakeun ka kolot-kolot urang anu umurna geus 80 tahun ka ditu ari tanggal mah budak tanggal 1 kadeuleuna ku lauk tanggal 2 kadeuleuna ku manuk mata sia momoal kadeuleu tanggal 3 kadeuleuna ku mangkeluk ku beungeut sia ka mangkeluk ngaranna ari ieu mah tanggal 2 geus sagede kumaha eta nah matak nu poe rebo teh di deuleu bang mana bulan mana langsung makan yang kumaha sih nah, mantak geus bae berbagai keyakinan ulah silih omongkeun urang ulah kitu kapropakasi ku tangkorak setan ngadukeun akhirna geus kiai anu mah anu kiai kiai ngomongkeun geus pokona mah aing mah musuh jeung kiai anu mah eta gara-gara nyana tah iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo jeung ulama atuh nu poe rebo hayu atuh boga keyakinan rebo nu boga salah sayu boga keyakinan salah sayu masalah geus ulah sok digede-gedekeun keur managara keur ajur kieu kiaina alala ajur deui geus ulah naon teh jeung aing moal ka Cilongok ja lebaran rebo emang aya nu dicarekan ku aing jauh ngan nu da tampiling doang aya teh jauh masyaallah tah ieu keterbatasan SDM urang teu masalah tah urusan ibadah ai urusan salah sajeng meroboh dimasalahkeun ai anaknya nu teu puasa teu dimasalahkeun lebaran teu puasa henteu eta nu dimasalahkeun masyaallah aya nu ngoncian masjid bae ngadadak kiai meuli kunci pohara dirantai tukang hareup ulah poe Salasa cek nya teh atuh aing seuri we jeung sekarang itu apa si kiai jak ulama di masjid dieu dibejakeun ka masyarakat besi yakin ka hitungan kula ieu Salasa besi teu yakin besi aya nu neuk lebaran perbo pake deui ieu masjid sebab lain nu kula nu Allah los atuh mantak raon si kos kitu ya Allah ya Rabbi tah ieu teh hararese jasa tah hayang lempeng hese jasa masyaallah pohara iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagus tapi di dieu mah keur nyaritakeun fil khamri wal maisir sebab arak jeung judi iyalah setan teh kitu ayyuqi'a bainakumul adawata wal lain di dinya bae ieu mah keur kebenaran turusna keur nyaritakeun khamri wal maisir nah kuari diteruskeun nyaritakeun karakter setan padahal di luar eta gatuh kitu bae setan mah di luar khamri wal maisir ge kitu bae mantep wayahna
kuari orang sapuk deui di lembur nu tadina perbo nu tadi poe Salasa salaman deui ulah yang masalah tuh kumamun kabawa paeh manya ustad teu nanya gara-gara lebaran beda bawa modar ku ustad coba eta kira-kira tuh aya nu kieu tapi aing sebenarnya aja nama kacilongok geus ngadenge ti mimiti ge puasa teh poe Salasa dan pan aing teh ieu teh di kucuran dana bos aing mun kadenger pan besi eueuh eta doang tah aing mempertahankan eta lumayan tah geus berak rebo bae bos ngamuk engke teu beres teh kiai tolol tah bos aya nu kieu bae ye pan urang mah mui deuleu mui kakasia mui di kecamatan ge hormati kakasia henteu pan aya kula mah jeung percayana ka Cilongok salah atuh Cilongok bae kakasia tah hormati tah pan mui nyana mui engke nyana diturunkeun geus tuturkeun kakasia bae geus cak mana ge kitu atuh geus lah jadi berarti ibadahna nuturkeun mui modar tas ya kayak di akhirat mah ibadah mau lakos gitu ibadah mah keyakinan komo lamun kieu ye hiji jelema kula mah ngan sakadar ngabahas doang hiji jelema belajar zikir di kiai anu haju kiai anu poe Salasa nyana poe Rebo moal menang paet putus tidak elbo torekat pokos gitu putus bae geus moal jadi boro-boro jadi wali jadi solihin ge mus moal jasa sebab naon nyana ditungtun yakin pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih nungtun ilmu yakin urang kieu bae ge ngaji nuturkeun ahli torekat bakal boga yakin tapi ketika teu akur moal boga yakin pingplan menteng ke masyarakatna ge lah ulang-ulang ngaji kanyana lah kunaon nyana mah lebaran Rebo Pak eta sekarang itu di lembur teh tah jeung ngaji lagi atuh ada direct henteu ke masyarakat teh sebab teu boga yakin mun aya hiji jelema guguru zikir guruna Rebo misalnya ieu mah keur jadi terbok nyana Salasa moal boga faed putus dina torekat mah pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu alat lain ilmu maani nungtun ilmu yakin kudu akur bae jeung guru teh tanyakeun guru urang poe naon guru urang geus yakin sebab nyana mah atuh geus nu ngitung-ngitungna leuwih sieunan guru tibatan halayak rame ka Gusti Allah sebab nyana mah anu selalu jeung Gusti Allah ieu mah keur carita ahli tarekat ieu mah lain ieu mah keur carita ahli tarekat leuwih sieunan nyana ka Gusti Allah sebab nyana mah perhitunganna dibalik aya muridna nu teu akur masalah ngan putus di perjalanan moal boga pae boro-boro jadi wali jadi solihin ge henteu kecuali ganti nyana Muhammad Solihin masalah tamah tuh kos kitu teh geus urang guari mah ulah silih salakeun kaharepna besi aya deui ulah jadi masalah ieu mah ibadah berbagai keyakinan sebab ahli falak mah kabeh ge ahli falak ngitung teh 2 darjah leuwih hampir 3 darjah nu ngitung falak 1 darjah setengah dikaburkeun da maka jeung kuku bae nu ngaran falak ti Sabang sampai Merauke 2 darjah setengah leuwih wabehan sulamah kecuali lain sulam buatan Yahudi anu rumusna nu eueuh di otak urang aya di otak Yahudi aduh naon make nu kos kitu hiji bae kitab buatan ulama titik geus bae percaya jasa ka ulama geus tuturkeun sakitu beres atuh jadi khotib dog teu naon sudah salat kartin teh khotib bakal sakur mituturan
khotib bah tukang khutbah ulah salat geus batur salat perbonya na diuk ngarokok beres aingan enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hampura sebenarnya mah kula mah teu sungguh salat teh nya geus jadi khotib doang ye nya oh masalah di maman utulah jauh di kitabna ge lebaran 2 kali pangnangankeun coba atuh lebaran 2 kali wa yuzanu salatul id maroten jauh sekali lebaran jangan sekali geus ulah sok bingung-bingung nu ditita sakali bae ulah sok hajunyeun hancengan deui kula mah poe Salasa puasa kula mah lebaranna poe Salasa salatna poe Salasa geus lamun kula deuk ditaimat neangan deui nu rebo mah kitu bae si tegas ieu mah eta si hayang geus ka ambeul ku ceuli aing lah pokona jadi teu konsisten anu rebo bae geus ulah ngomongkeun jore ulah naon komat mah keur puasa keneh geus salah kula mah perbo ditita jadi imam teu bisa kula mah rebo geus titik bae kula mah neuk bukana jeung lebaranna perbo titik besi imam mah Salasa meangan upaya Salasa nyanana ngeunaheun urangna ngeunaheun jadi boga kayakinan geus ngeunaheun eta nu pingplan tah bangsa kiai bayaran teh bangsa kiai 08 tah tah atuh angkutan kota pasar kemis itu boga keyakinan jadi mingplankeun atuh lamun boga keyakinan mah kula mah lebaranna poe Salasa geus deuk khutbahna poe Salasa salatna poe Salasa geus mamang perbo di masjid di ditu teh nu perbo ulah aya naonnya kula nyana beres kan nyana neangan ieu mah kieu sih perbo engke atuh kula engke ka ditu nya engke kula mah di dia perbo Salasa engke kula ge ngawatapan we di ditu emang itu sebar di tanah geus kiai nu lain ibadah mah geus karar itu jasa geus kanyahoan jasa ku aing sorban tinggal sorban lah pokona eta lah setan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha di mana ieu fil khamri wal maisir nomor kahiji nomor kaduana wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah setan di samping nimbulkeun adawat wal bagdo terhadap halayak rame manusia berbagai lapisan masyarakat timimiti kelas kakap tepikeun ka kelas teri diadu-adukeun supaya timbul demonstrasi nah ieu deui setan nambahan wa yasuddakum an dzikrillah nutupan nahanan ngahalangan setan ka aranjeun kabeh teh an dzikrillahi wa anis sholati la zikir ka Allah jeung tina salat jelema nu mabok jelema nu judi dihalangan ku setan moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka Gusti Allah mana coba pemabok jeung pejudi nu salat moal aya mana pemabok jeung pejudi anu zikir ka Allah moal aya setan jadi berarti atuh setan teh di dieu teh nimbulkeun dua masalah ka mapasidan hiji mapasidi dunyawiyah nomor kedua mapasidi diniyah mapasidi dunyawiyah ieu adalah bagdo jeung adawa jeung bagdo datang ka garlut jelema kiai jeung kiai teh beres silih omongkeun ustad jeung ustad silih omongkeun akhirna mah pengikut jeung pengikutna ribut nah iyalah urusan dunia urusan agama na ieu wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah dihalangan ku setan tina zikir ka Gusti Allah jeung salat teu daekeun bae pokona mah ahli mabok ahli judi jeung sajabana zikir ka Allah salat ka Gusti Allah lantaran setan jadi kerugianna dua dunia jeung akhirat mabok ieu mah anu sok dicaritakeun teh ieu nu sok dicaritakeun ku para ulama ku para kiai dina berbagai kitab baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso
anu manehanana teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60 ribu santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60 ribu encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiyah mah beuh tah mah ambuala ya pabalatak ieu mah nu geus bisa awang-awang 60 ribu datang ke malaikat ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ke langit ka 7 teh nyaritakeun keistimewaan kibar sisa unggal poe amalna teh naek ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ka iblis dihandapeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtuh waruntung geus ngan bangun sekean deui ya tetangga sari ditereup aya sekena hiji nya siki seke naon garang-garana caringin raga aja habak cek iblisnya basi sok hebat-hebat deui muridna kakalayangan di awang-awang nu sejen buncan murid nu sejen masya Allah puluhan ribu cak set hayang nyawa di mana alamatna eta bar siso teh datangnya nama ke udang-udang ngaleuwihan ti kibar siso gedena jubahna kibar siso make hijinya nama make dua aju sorban ka dieu kibar siso mangan sauku datang ka cangkengnya nama datang ka handap ka dieu oh gede jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceki bersiswa di mana? Abdi di tebih cenah kan. Naon? Hayang ngiring ibadah we sareng mama Didi. Kabita abdi mah ku mama di mana-mana muridna aya. Aju abdi barek di dewe ibadah mun aya pagahkeunna atuh ku kiai di tamagahan atuh abdi rek magahan. Aya tuh. Dipasingkeun ku nyata budak nu leutik we pagahannya nya teh lamun kadeuleu bagus ke naik ke waduh luar biasa bagahan ngaji eta setan teh waduh bisaan jasa tuh magahan ngaji ge kadang-kadang di pendopo magahan ngaji jeung Ki Pudoli kadang-kadang di balai desa magahan ngaji kecamatan ya anu bangsa leueur we gitu magahan ngaji aya nu teu leueur mah teu geus kitu tah terus we nyana magahan ngaji insyaallah waktu di masjidna pernah eta iblis teh tilu penting teu balik cek kibar siso teh pohara amat ieu tamu ibadahna ja aing ge aing asana itu balik-balik mah teu kuat ngaju pas menang tilu poe teh diajak dahar yuk orang dahar kayu henteu abdi mah moal dahar pan abdi mah lamun keur ibadah cak setan teh geus teu hayang dahar teu hayang naon wih cek ibadah sesuatu warai mah keting diajak besi erek sare disadiakeun di ditu di kamar aya di hareup atau ada di tukang abdi mah tos sababaraha bulan teu sare lantaran nikmat jasa ibadah cek ibar siso hati aing ge ieu aing kudu teu sare mah jeung teu dahar teu kuat ditanya nu bebeneranana ieu kumaha ieu bisa jadi ki abdi mah kuari teh nikmat jasa ibadah teh ninggalkeun dahar jeung nginum jeung ninggalkeun sare caki bar siso kula ge ieu kula ieu waya dahar mah dahar waya sare mah sare mana waya ka pamajikan ja biasa ka pamajikan kok ieu mah kuat amat boga kanikmatan kula ngeunaheun jasa ternyata teu dahar teu nginum teu sare teh ibadah teh ngeunah waduh caki bar siso aing eleh ku jelema ieu puarai jelema ayo dideketan ke ieu bisa ngeunah kieu mimitina kumaha emang mimitina kumaha
mimitina mata tadina kula teh maksiat ka Gusti sanggeusna maksiat aju tobat jadi asal inget ka maksiat istighfar asal inget ka maksiat datang ka ngeunaheun ku ari teh mantek ceuk kula teh jelema saha bae nu teu pernah maksiat tadina ibadah moal ngeunaheun tetep kudu maksiat heula memehna eta nasehatan eta kos bener jasa kadengena ku ceuli urang teh kahartipan ku kula ieu manggih nikmat jeung lazat teh baheulana teh ieu teh sok zina baheula teh sok judi sok mabok ku ari tak tobat asal inget kadinya ngebiri gidig asal inget kadinya ngebiri gidig nu mantak geus teu hayang asal inget we kadinya tah tobat kula teu hayang dahar asal inget we kadinya teu hayang sare nu mantak ku ari teu sare teu dahar teh inget we kadinya tah timbul we lazat ngilaheun seakan-akan Allah aya di hareupeun widih cak kibar sisong nyalehkeun guru aing mah guru aing ge teu pernah kos kieu dongengna terus ngobrol deui kula atuh hayang coba atuh kumaha teh supaya nikmat teu masalah sakeuna teh nu penting mah atuh asal mun daek atuh maksiat bae zina bae zina heula atuh ih sekibar sesuatu zina mah kabae embung atuh ngabunuh bae budak batu budak letik bae bunuh jadi engke aya inget-ingetan ih embung anu paling ringan mah mabok makan teu ngarugikeun sasaha ngarugikeun batur henteu kan sorangan doang tah asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah weuh tah engke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku kibar siso hayang ngeunaheun ibadah jadi kudu dosa heula nya bener oge atuh emang setan teh barang kibar siso asup teh ka imah atuh nya asup deui ka jero so motrek-motrek di jero hate ya teh lamun teu maksiat teh mana aya ibadah ngeunaheun tetep ya kudu maksiat heula teh tanya di jero hate terus ngabisik-bisikin ya teh lamun teu sanggup zina jeung teu sanggup ngabunuh mah paling ringan ya mabok lah tah aju cek hatena teh ka mana meuli mah itu di dieu tah lurus jalan pengkolan di dinya kan aya warung cewek deui di teu dagangna ge di dinya tuh urang Subang bangunna eta di dieu menor teh di dinya tah eta bae di dinya kena bisikan setan kibar siso langsung we nya teh tas magrib teh nguluyur teh ka warung aya bener langsung nya meuli minuman bener awewe di dinya nu ngaladenana ge biasa minuman mah nu ngaladenna ge emang awewe wae ti baheula ge datang ka kuari langsung ditenggak lek wah oi dunia milikku wah cak kibar siso yo mantap kulantarannya atuh mabok wah tidak ada raja kecuali saya ini raja koang-koang merencekeun geus bae keur mabok atuh ngaranna ge aya eta pelayananna teh nah ini makanan gua kan raja ceknya udah buka rokmu nih kok raja saya kan raja ntar gua bayar berapa saja pokoknya pengen berapa kamu dibayar nanti jubahku masih gede jore mah tungtung ada budak mabok rak itu ka jubah bukaan rok dibukaan rok nah dalemannya buka waktu dek kabur tuh bisa wedek di zina punya natek begitu beres di zina jol salakina goblok berdi jelema ngazinahan pamajikan aing teu beres ya Pak ieu terus dicarekan ku salakina begitu dicarekan gelut mubabok jeung salakina aya peso dibunuh ku nyana bret salakina beres kan nya mabok nya zina nya ngabunuh sekibar siswa aduh iblis badidinya terus tenggak lagi setan lagi belum seberapa itu kan baru satu sloki tambah lagi lok itu setan ngerahkan masyarakat woi
ulah tenang-tenang di warung aya nu mabok, perzinahan terjadi, pembunuhan terjadi, kok masyarakat cicing bae? Setan teh kos kitu provokator. Masya Allah, atuh kadarinya masyarakat pemuda-pemuda tuh ya bener ieu mah. Awewe ngaku bener di sini, bener. Aya dibunuh salaki kula lantaran nyanana tadina gelut dibunuh, aya peso kapiheulaan salaki kula. Waktu ditewak kibar situ, blek diadili lantaran boga kitu kesalahan ngazinahan jeung ngabunuh. Dipancung kibar situ. Dipancung kieu bae hanya hendak dibunuh kibar siswa teh keputusanana lantaran membunuh jelema nu bunuh mesti bunuh deui. Ki pancung kieu jol setan datang deui. Yai kumaha ku ari? Duh gara-gara sia. Aing bisa kos kieu cegana keur ngeunah aing magahan ngaji ibadah kos kieu we kanyalakeun cek setan teh tenang bae heulana nah tenang-tenang aing keputusan nepen ieu dibunuh cekna gara-gara sia geus aing mah tobat bae ka Gusti Allah. Kan sasaranna hayang ngeunaheun ibadah atuh jadi boro-boro ngeunaheun cekna teh aing dibunuh kieu saeutik deui. Asal geus loba tobat, sok tobat terus cek nyana teh terus coba ge sujud ge ka kula ge sujud. Kumaha sujudna cek nyana pan aing dipancung. Geus teu kudu dipancung teu kudu kumaha sujud mah bisa bae ku mata bae isyarah. Sujud bae geura ge. Bakal ngeunaheun ge ibadah teh lantaran pan kula guru maneh. Geus ayeuna mah sujud bae geus ka guru ku ari mah ye. Aing maneh teh saha? Ieu teh kula teh setan. Tapi setan geus jadi wali. Setan jadi wali. Geus pokona mah ku ari mah sujud, geus gara sujud gara ge. Sujud. Ieu keun ngarasakeun nyeri cenah awak ieu. Cenah teh asana teh kudu ditembak, teu kudu dibacok ke paeh ieu mah ieu. Sakarat cenah. Geus gara sujud bae ge ngeunaheun ge. Hayu geus gara sujud geus sujud. Kicep bae jeung isarah, kicep jeung isarahnyana bahwa eta teh pangeran disujudan trek hos pae. Nauzubillah min mantap ulah sok agul ku ilmu, ulah agung ku pangaruh, ulah agung ku mulya contoh kibar siso masyaallah. Nah ieu naon ieu? Naon ieu? Ieu tah innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Ngahalangan tina zikir ka Allah jeung tina salat. Jelema nu mabok pasanajan zikir ge tah mah eueuh di jero hate aya nangan disungut doang. Sanajan nyana salat eueuh di jero hate tamangan saukur zahirna doang. Jelema mabok mah moal beres kajen kumaha ge. Wayana sakitu awas hati-hati khamri jeung maisir. Judi jeung mabok jeung judi. Nu kuari ambalayah jasa mabok jeung judi. Urang-urang we keur ngabahas di dieu balik bae ka imah pengkolan Bitung nu mabok. Pengkolan Cikupa nu keur mabok. Di Pasar Kemis nu mabok. Kadena ge lain orang Pasar Kemis, urang Lampung. Orang Pasar Kemis bangan nurutan doang. Aju ka belah dina jualan. Ya Allah ya Rabbi, nu judi terus bae, geus puguh remi, geus puguh gaple, geus puguh main bola sodok, biliar dan lain sebagainya. Naik deui ka luhur. Wah, judi-judi kelas kakap. Moal eureun emang mabok bakal eureun disuplai ku Amerika ka dieu. Disuplai ku Amerika ku Yahudi teh titah marabok. Geus aya kerjasama jeung pemerintahan urang emang kumaha gitu. Geus moal bisa beres lantaran emang dek dihancurkeun karakter bagusna, dek dihancurkeun budaya baikna di Indonesia teh, dek dihancurkeun ku Yahudi nu bakal engkena dek diyahudikeun, dek dikristenkeun ieu teh negara urang teh. Ngan hese bae lantaran loba nu lillahi taala nyana resepeun jasa Yahudi mah mun aya di bawah naungan yayasan, tapi tah model pasantren-pasantren salap gregeteun jasa. Sebab kekuatan bangsa jeung umat ya timbul ti pasantren. Nu geus teu bisa disogok-sogok.
anu lebaran mun rebo bae salasa bae henteu nya rebo nya salasa eta kos kitu Pak atuh mama kiai lebaran naon salasa alhamdulillah terang kapanggiri jeung rebo kiai rebo ih kumaha sih kiai kos kiai di salasa aya umat di rebo aya ieu tah lumayan insyaallah alhamdulillah salahna nurutkeun cek manusia tapi gara pae eta kiai gara pae nah bakal kumaha engke di hareupeun Allah tanggung jawab dirina ka Gusti Allah lamun ibadah henteu berkeyakinan kos kitu tak eta teh salah kos kitu yakinkeun ulah karena mui ulah karena yayasan ulah karena bos yakin ru'yat titik yakin hisab imkan ru'yat titik eta kakarak ibadah ketika orang ke di sidang ku Gusti Allah ayo uci maju siap lebaran poenan Selasa atas dasar apa hitungan dina kitab Sulamun Nainin kulang hitung 2 darjah, 9 apa bisa dipertanggungjawabkan Ki Mansurna hudangkeun atuh Gusti nunyeun kitabna ayahnya nah pendek letik oke udang-udang ayah naon ya iya tanggung jawab coba ngitungna heula besi salah sok kutek jawab bener cenah ngitungna tanggung jawab imkanur ru'yat anna hada imkanir ru'yat darjatani paksaro ieu menang sabaraha 2,9 bener Gusti haja uci dan kawan-kawan surga deh kumaha Masya Allah Kiai lebaran hari apa? Rabu berdasarkan ru'yat bener atau ru'yatnya? Bener atau tidak bener kulama ngadengikeun di televisi itu apa kok nama guys aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku negara bener berdasarkan ru'yat pokoknya mah kulama rebo berdasarkan ru'yat coba panggil nu ru'yatna tah bener mana iya ru'yatna bener waktu ru'yat bulan tegadel alangan serius ya kumaha serius nu sebenarnya mah emang salah sebenarnya cek dengan haju direbokeun bae lah kitu bae pokona mah ieu salah ulama teu nyaho salah cak masyarakat jeung cek kiai penting bakalan lantaran ulama hirup di negara kemudian negara ngayakeun badan hisab badan ru'yat nah ulama ngadayakeun televisi jacak dina pikir degekeun informasi pemerintah kula nuturkeun pemerintah sorga nama tinggal lu ieu neraka jahanam iya pencena kiai nyaho salah atau nyaho jasa emang kumaha tanggal 17 Ramadan aya nuzulul Quran di Yogyakarta di pesantren Adukula pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin anu ceramahna tokoh daripada NU didinya ieu bakal pada NU ya Muhammadiyah kan mun Muhammadiyah usir aing pajar Muhammadiyah puguh aduh guys masalah guys aing mah Muhammadiyah kang bangsa kangjeng Nabi Muhammad tapi lain kang bangsa organisasi Muhammadiyah nah kumaha teh ceritana nyeritakan urusan nuzulul Quran ujung-ujungnya ceknyana siapa yang ikut NU lebaran hari Rabu dan siapa yang akan ikut Muhammadiyah lebaran hari Selasa eta tanggal 17 Ramadan masa sih kos gitu ceramah nontak telepon ke kula kok kiai begini katanya Kak Haji ini ceramahnya kiai bangsat kata kos gitu ini kan kiai kita kiai NU NU nya bukan NU yang Gus Dur tuh mah NU-nya yang NU mau dibejakeun lah kuaing lah. Tuh, kan kos gitu tuh. Tanggal 17 Ramadan geus ngomong kos gitu. Siapa yang ikut NU lebaran Rabu dan siapa yang ikut Muhammadiyah lebaran Selasa. Jauh melung ti mana-mana encan ru'yat can naon geus nganyatakeun kos gitu. Berarti geus dikondisikan lebaran menurut pemerintah dasar pengelolaan NU harus hari Rabu. Dek ru'yat dek henteu. Ayo. Ndek kumaha? Je. Sababaraha poe deui ka lebaran, malam Minggu aya tamu ti Jakarta sampai jam 12 peuting moal bejakeun ngaranna. Dahar jeung kula dongeng nyana, Kiai pemerintah akan Rabu. Pemerintah akan Rabu, Kiai tetap sasa. Cak nyana saya juga salah pejabat luhur yo, pejabat luhur. Luhur be pokona punclot be pokona mah.
beneran nih malain lalagaan kayak bisa dipanggil jelemangan mau dibejakeun ngaranna. Kok bisa gitu teh? Kieu cenah Kiai ta Muhammadiyah dan NU tetap memaksakan akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat. Salahnya nak, salah kula, benernya nak, bener kula, nyana ngomong di hareupeun kula tas dahar duaan bae. Akan Rabu pemerintah dikelola oleh NU kieu di luhur teu keur teu beres jasa. Urang lebaran poe Salasa malam minggu nya ka dieu, Minggu, Senin, Selasa, 2 hari deui ka lebaran. Geus dinyatakeun lebaran pemerintah akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat. Deuk kumaha sih? Kukula dibukakeun we ieu mah pada urangna bae ieu mah ulah bebeja ka sasangke di itu kieu deui. Ieu mah keur carita pan ieu mah ibadah. Ulah dibawa-bawa ka mana? Kula mangan sakadar nganyatakeun sing yakin sia ibadah tah berdasarkan kos kitu dongeng-dongengna. Masya Allah, dongeng nu katilu deui. Dongeng nu katilu pejabat ti kabupaten